Masya Allah kari ieu kadeuleuk ku mata urang kanyahoan jasa boh tatangga boh babaturan ulah waka ka tatangga ka babaturan diri urang heula kitu pisan diri urang pernah janji baheula Gusti pedagang blok nyieun imah 2 tingkat pagerna luhur jasa teka dirian ku batu mobil salin ganti pakaian bulang pereleng luar biasa dahar sakumaha kahayang nyana luar biasa maju usahana blek melian tanah dibere gering jual tanah nu itu gering terus keneh bae mobil jual tinggal imah doang jual imah ge ya aya istilah lah harta mah tatalang raga jual kabeh anak lagi bah jual bae bah lah nu penting abah cager tanah nunang melian beak mobil menang melian beak kabeh perusahaan ge ambruk tinggal imah-imahna nu pagerna luhur teh 2 tingkat jual kuari meuli nu sederhana gering can cager keneh bahkan leuwih kritis di jero antenang Gusti lain jahitan lamun Gusti nyageurkeun ka abdi Gusti abdi malah deuk tobat moal ceroboh cara kamari karasa jasa ku abdi mabok abdi zina abong-abong loba ka fakir miskin ka yatim abdi teh henteu ngalingseuh tatangga abdi ge geus sebodo konon ka abdi bongan abdi mah deuk tobat Gusti andai kata ku Gusti abdi dicagerkeun aju Gusti ngangkatkeun deui kana perusahaan abdi sakumaha biasa deui geus abdi mandek 180 derajat hirup abdi teh deuk ibadah ka Gusti abdi rek peduli kana zakat rek peduli ka fakir miskin ka yatim piatu tatangga abdi ku abdi lah deuk disumbang bae geus abdi mah hayang geus kitu bae Gusti cagerkeun Gusti blak bisa deui dieu baik ngobrol jeung keluarga abah rada cager abah alhamdulillah gara doakeun bae ku kabehan abah nu kusaha deui geus cager mah lah kan abah mah ayeuna mah deuk ngitung-ngitung zakat fakir miskin segala rupa lah deuk moal cara bah atuh didoakeun ku kabehan ayo geus kuari geus rada sehat-sehat mulai engkeut-engkeut dagang deui mulai awal-awal mah bager hitung Gusti zakatna sabaraha aja can loba ieu pantong mah hitung zakatna sok tatangga bagikeun rapi bagi gede poho deui kuari asupkan nelayan deui di Jati jeung lurah-lurah asup deui kuari kabarbar asup deui kuari ansub deui tah eta kamari mah lain anjaitanna Gusti lamun nyageurkeun ka abdi lanakunana minasakin abdi deuk ibadah ka Gusti tapi kunaon begitu dicageurkeun janjana ge nyaho nu nyageurkeun teh Gusti Allah summa antum tusyrikun endahan ambalayah deui lain saeutik teh di lemur urang nu kos kitu kanyahoan kasaksian ku urang teh ambalayah hampir 99,9% kitu jasa ya Allah hatena eueuh deui nu bisa nulungan iwal ti Gusti Allah aing mah mun tayang ka Gusti Allah ngaaplikasikeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka Gusti wungkul abdi ibadah jeung ka Gusti wungkul abdi nyuhun pitulung eueuh ka sasaha sugan ka makhluk henteu sugan ka dunia henteu sugan ka jabatan henteu sugan ka jin henteu sugan ka jurig neo henteu sugan ka batu combong teh henteu sugan ka batu anti tembak sapira batu pake nyeun imah habak hiji be Allah tadarru wa kufya tah kos kitu tawali teh perbandingkeun gue bisakeun urang ka kitu urang mah aya bisa geus gagoler arawas beragat aing ngakeun ka Allah recok kakena teh tipi pareuman tipi ngagoler badi nungguan bawa isuk bae sore
TV awan pindahkan mudah-mudahan abah nak zikir we ka Gusti Allah puyeng abah mah asa-asana deuk ka Allah kan padahal mah TV loba mobil moga segala rupa awaskeun pamajikan lagi datang ka dieu lah itu perlu amat mah geus lain itu jaga suara asa tuh kos gitu mah tuh diusapan tinggal diusapan ngeunah sote keur sehat boro-boro keur ngagoler kitu nyeri hulu ge diusapan ku nu geulis geus teu hayang asana menyon bae beungeut sia tah kadaleuna ku aing eta nyeri hulu bae menyon kadaleuna beungeut padahal mah geulis nyeri hulu koboy geus kritis geus bae ka Allah malah nu tilok zikir ge ditasbehan di dinya pan sokna kan nu gering ge padahal mah tilok zikir tilok naon tasbih boga dekir ceknya nama tasbih meureun bisa nulungan henteu tasbih mah itu dipake mah tu tasbih tinggal tasbih bisa dibabeteun ku jurig bisa tasbih mah tu dipake Allah napas kaluhur Allah geus seueur sebab kanyeri geus luar biasa geus lain hayang sosonoan jeung awewe geus lain hayang lelempangan make mobil mewah geus lain hayang barang dahar makanan-makanan menu anu lazat lain ieu mah hayang nangis ka pangijeng Allah bae lain hayangan asa geus dihareupeun we Allah saha anu bisa moal aya badak urang kuari ngaji teh supaya urang bisa pasrah kadanan kuari bisa pasrah matu engke saat urang kritis ji ja urang ge bakal modar sarua bae je emang tarang sana kumaha meureun cekna mah masih kena SMS-an kana tolol teu budak mun bisa mah kuari mun teu bisa engke saat urang ngagoler Muhammad bejakeun saat anu bisa nyalametkeun moal bisa kulantaran atuh anakna ieu tanggap terus diobatan rada bray cageng rada deres puyeng rada tanaga rada aya ceng remote mana sial teh urang Cikupa geloblon remote naon ki remote TV mana remote TV emang laki deket TV kesel abah TV kadekeun nu gede TV na setel seserian tolol menikmati kamarak takara kamari saminggu ka tukang awaskeun TV garieun jangan awas kuari barang leungit TV remote na mana mun aing jadi incuna di talian gua aing jelema teh kos itu artis eta teh lain batur sia ya karim ieu urang kasinggung ku Quran ieu masyaallah pohara jasa ya Allah teh kos kitu tangga bejakeun ka urang percis ya Allah ya Rabbi bejakeun Muhammad saat di lautan saat anu bisa ngabebaskeun jeung nyalametkeun di saat udara di udara kakenaan musibah saha anu bisa nyalametkeun di saat nyana kena penyakit anu sangat kritis mun tayang ka saha bejakeun coba di saat recokna kaayaan budaya politik ekonomi riweuh saha anu bisa nyalametkeun bejakeun ka ahli Mekah qul bejakeun Muhammad ka ahli Mekah eta mah moal bisa aya nu nyalametkeun anu tatadina manehanana ngomong waktu keur kakenaan ku musibah mah ngomong nanti abari ngadoa ka Gusti Allah la in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin cek kupar Mekah lamun mah Gusti Allah teh nyalametkeun ka kami tina musibah nu sakieu dahsyatna lamun mah Gusti Allah bisa nyalametkeun ka kami tina hiruk pikukna kahirupan lamun mah Gusti Allah bisa nyalametkeun kana panyakit anu luar biasa dahsyatna nu tiba ka Gusti ka kaula andai kata dileungitkeun ku Gusti Allah nyana ngadoa di jero hatena kos kitu doana mun teh mah Gusti Allah nyalametkeun lanakunanna minasyakirin
kami bakal syukuran ka Gusti Allah, bakal iman ka Gusti Allah. Pas kitu kabehan ge orang-orang musyrik di mana kekenaan ku musibah mun tayangna tetep ka Gusti Allah nya ngadua ka Gusti Allah di jero hatena, baik langsung kusungut kadenge maupun jero hate. Jana ngaduana tabarwa wa khufya DP bari jelas tur di jero hatena langsung ka Gusti Allah, la in anjaitana min hadhihi Gusti, lamun teu mah Gusti nyalametkeun lanakunanna minasyakirin, kami deuk iman. Lamun jelema anu mukmin, jelema anu Islam nya ge ngomong di jero hatena, bahkan kasaksian ku babaturanana lah cenah lamun geus cager mah kula mah deuk ngaji bae, deuk jeung ibadah bae. Moal maksiat deui babaturana tatanggana komo keluargana mah kabehan ge ngadengekeun di barang disalametkeun ku Gusti Allah, nanyakeun remote deui. Bloon. Aya aki-aki, lain aki-aki, aya jelema budak ngora tabrakan, barang tabrakan teh parah luar biasa, dihimpus terus dibawa ka ICU. Kabladina rada deres, diurut nu pararotongna. Terus kieu badi mana ngomong ka babaturanna geus aing mah deuk tobat, moal mabok deui, moal judi deui lah, aing mah karasa jasa. Iki nya cagernya henteu mun ku Gusti Allah dicagerkeun aing mah deuk ka masjid bae, deuk ibadah bae geus hayang mah kos kitu sieun paeh saknya ge. Aju rada deres bisa make tungket saeutik Jumaana ge jam 10 batur can ka masjid, jangan geus ka masjid. Urang lembur ge nyarahun jasa kadeuleu ku kabehan bu jadi getol eta jelema budak ngorak-ngorak keneh. Terus bae dihareup deui nya nama ditihang lantaran ngajojor sukuna teu bisa ditilebkeun sabulan 2 bulan 3 bulan rada deres bisa nilep, masih keneh ka masjid kan jam 11. Terus gua hari mah geus teu kudu make tungket ka masjid keneh ngan jam 12 kurang 10. Gua hari mah bisa deui naik motor babarengan jeung baturna geus teu wauheun ka masjid. Eta di Cikupa anu kos kitu percis jasa. Aslina mah urang Cilongok sih. Cilongok Gandu. Eta kos kari itu eta. Nya ge ngomong di jero hatena aing lamun cager mah deuk ibadah bae ka Gusti Allah, moal maksiat deui. Ieu eta percis kos urang Mekah. Andai kata lain anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Kos kitulah manusia. Kos kitu manusia. Ya Allah, ya Rabb. Gusti Allah bejakeun Muhammad ka para musyrikin Mekah, ka para kufar Mekah. Moal aya nu bisa nyalametkeun janang aing tamah. Nu bisa nyalametkeun bejakeun Allahu yunajjikum minha wa min kulli karb. Allah anu bisa nyalametkeun ka ranjeun kabeh tina musibah nu sakitu dahsyatna wa min kulli karbin jeung tina sakabeh kasusahan nu terjadi ka dirina. Moal aya nu bisa nyalametkeun kecuali Gusti Allah. Ketika disalametkeun kunaon atuh summa antum tusyrikun. Begitu disalametkeun mun teh mah tadi dina kapal teh naek ka darat musyrik deui. Padahal ke waktu oleng kapal mah di tengah-tengah lautan jang muntayang ka makhluk ka babaturan iwal ti ka Gusti Allah nyana ngomong lain anjaitana Gusti mun nyalametkeun ka abdi tina musibah kapal ieu, mana peuting, mana poek, mana angin luar biasa, mana ombak luar biasa, diberitakeun di kunahoda bakal cilaka kabeh muntayang Gusti lamun salamet abdi dak iman. Begitu disalametkeun kunaon atuh summa antum riku. Ya Allah, iyalah kabehan ge kos karar itu tah eta keur carita anu musik nu iman gitu keneh jero kapal teh kos kitu bae Gusti abdi mah deuk ibadah bae ka Gusti lamun teh mah ku Gusti disalametkeun geus moal maksiat lantaran payah geus asa dihareupeun mata bae. Koyak-koyakan kapal teh geus luar biasa geus deui pake kaingat hiji we Allah napas kaluhur ka handap Allah disalametkeun ku ari ku Gusti Allah. Datang kanggar datang ka pantai biasa salamet seserian deui endahan ngan sakadar dongeng doang nu tadina nyana ngomong di jero hatena Gusti lain anjaitana lamun Gusti nyalametkeun abdi mah rek ibadah. Begitu datang deui ka darat nonton TV deui
percis kos karar itu. Masya Allah kari ieu kadeuleuk ku mata urang kanyahoan jasa boh tatangga boh babaturan ulah waka ka tatangga ka babaturan diri urang heula kitu pisan diri urang pernah janji baheula Gusti pedagang blok nyieun imah 2 tingkat pagerna luhur jasa teka dirian ku batu mobil salin ganti pakaian bulang bereleng luar biasa dahar sakumaha kahayang nyana luar biasa maju usahana blek melian tanah gere gering jual tanah nu itu gere gering terus keneh bae mobil jual tinggal imah doang jual imah ge ya aya istilah lah harta mah tatalang raga jual kabeh anak rage bah jual bae bah lah nu penting abah cager tanah nu nang melian beak mobil menang melian beak kabeh perusahaan ge ambruk tinggal imah-imahna nu pagerna luhur teh 2 tingkat jual kuari meuli nu sederhana gering can cager keneh bahkan leuwih kritis di jero anteun Gusti lain anjaitan lamun Gusti nyageurkeun ka abdi Gusti abdi malah deuk tobat moal ceroboh cara kamari karasa jasa ku abdi mabok abdi zina abong-abong loba ka fakir miskin ka yatim abdi teh henteu ngalingseuh tatangga abdi ge heuseul sebodo konon ka abdi bongan abdi mah deuk tobat Gusti andai kata ku Gusti abdi dicagerkeun aju Gusti ngangkatkeun deui kana perusahaan abdi sakumaha biasa deui geus abdi mandeg 180 derajat hirup abdi teh deuk ibadah ka Gusti abdi rek peduli kana zakat rek peduli ka fakir miskin ka yatim piatu tatangga abdi ku abdi lah deuk disumbang bae geus abdi mah hayang geus kitu bae Gusti cagerkeun Gusti blak bisa deui dieu baik ngobrol jeung keluarga nah abah rada cager abah alhamdulillah geura doakeun bae ku kabehan abah nu kusaha deui geus cager mah lah kan abah mah ayeuna mah deuk ngitung-ngitung zakat fakir miskin segala rupa lah deuk moal cara bah atuh didoakeun ku kabehan ayo geus kuari geus rada sehat-sehat mulai engkeut-engkeut dagang deui mulai awal-awal mah bager hitung Gusti zakatna ya sabar aja can loba ieu pantoma hitung zakatna sok tetangga bagikeun rapi bagi gede pode kuari asup ka nelayan deui di Jati jeung lurah-lurah asup deui kuari ka barbar asup deui kuari ancup deui tah eta kamari mah lain anjaitan Gusti lamun nyageurkeun ka abdi lanakunana minasakin abdi deuk ibadah ka Gusti tapi kunaon begitu dicageurkeun janjana ge nyaho nu nyageurkeun teh Gusti Allah summa antum tusyrikun endahan ambalayah deui lain saeutik teh di lemur urang nu kos kitu kanyahoan kasaksian ku urang teh ambalayah hampir 99,9% kitu jasa ya Allah bejakeun Muhammad qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd Muhammad bejakeun ka para kafir-kafir Mekah lamun terus bae musyrik ka aing teu percaya kana ajakan anjeun teu iman kana ajakan aing cak Gusti Allah bakal nurunkeun siksa 4 perkara supaya katembong ku balerea kakawasaan aing ka maha dahsyatan aing ka maha sagala-galaan aing lantaran nya mempermainkan ka aing kamari ngadoa ka aing ku ari musyrik ka aing
kamari minta kaing kuari minta ka jabatan kamari PDP kaing kuari PDP ka manusia ka makhluk ka batu ka kayu kan eta teh mempermainkeun aing bejakeun Muhammad hayang dauleuh ka karawasaan aing bakal nurunkeun 4 siksa ya Allah qul bejakeun Muhammad wal qadiru ala ayyab'asa alaikum adaban aing maha kawasa aing bahasa gala-gala cak Gusti Allah lamun kitu bae petana aing bakal nurunkeun ka makhluk khusus ka urang Mekah umumna ka saha bae siksa 4 perkara bener kahiji azaban min fauqikum siksa nu timbul ti luhur bentukna engke aya hujan teu eureun-eureun nya poe hujan banjir ka buah caap siksa wae atawa hujan batu cara ashabul fil di batuan atau hujan es bual deh datang ke buah rarusak atau poe teureun kilat sing jeleger tambah deui ku geladeg sing jeleger datang ka teu daya teu upaya siksa ti aing min paukikum au min arjulikun apa atawa kahandap dihandap timbulna ieu dihandap timbulna mimiti ku aing teh dioyag-oyag lini bae lini doang aing mah sok geura hayang nyaho bongan teu iman ka aing bongan teu nurut ka aing teu iman ka ajakan anjeun Muhammad tah ieu ku aing dioyag-oyag saeutik doang dibere ku aing 6,5 hek nah kulantaran terkap bae rada digedekeun ku aing digoyangkeun doang ku aing bumi engke ge lamun Omah Irama jadi presiden asana bumi goyang ke kajen kumaha ge ieu arah acak-acakan budak isi nagara deuk dikumahakeun tapi ceuk ulama lamun Omah Irama jadi presiden bakal pertama santai ginahin ke beres santai lari pagi ke kajen Masya Allah mantap luar biasa iya kari aduh kan ujung-ujungnya kiamat tebareres berat ya Allah serius ya langsung ngerti aduh ya Allah ya Rabbi iya siksa tadi ti luhur geus pegakeun Muhammad nomor kadua lamun teu percaya bae teu iman ka aing jadab mimiti lini kedua masih keneh iman keneh ka aing gempa ku aing rusak para rotong para risek jelebana siksa ti aing mun masih keneh bae amblas ka jero deuleu di padang datang ka kuari teu puguh kuburanana diambleskeun ku aing 1000 kejadian padang teh dibalikeun bae ku Gusti Allah kadeuleu nama gunung rek nimpah imah sabaraha ribu manusia nu kuari teu disolateun teu dipandian siksa ti aing atau tsunami model Aceh sia 200.000 manusia orang Indonesia sekaligus ya tambah jeung orang-orang luar tsunami luar biasa tambah ku aing encan inget keneh bae ka aing tambah ku aing tsunami di Ciamis Pangandaran encan inget keneh bae gunung ku aing dibitukeun can inget keneh bae Lapindo ku aing hayo sia pindah ke mana sia can inget keneh bae sia ka aing can iman keneh bae tambah deui sia ku aing awas sia sakali ieu di Banten sia ku aing Gunung Merapi sia kena datang ke Bojong sia ka Pasar Kemis mah ulah liwat kesempatan ya Allah ya Rabbi Gusti ya Allah tuh saya Gusti Allah ayo sia mun teh ti luhur ti handap mun masih keneh bae teguran ti luhur geus ku Gusti Allah masih keneh teu iman keneh bae atawa masih keneh muara siat keneh bae teu pernah bae jelema nu sugihna teh ngazakat teu pernah mentolerir ka jelema fakir miskin ka yatim piatu geus ditegor ku Gusti Allah
ti luhur geus ditegor ti anak masih keneh bae ditambah deui sia ku aing kumaha yang bisakum syi'a aing nyampur adukeun kana berbagai golong-golongan anu berbeda-beda kahayangna nu bakal ngajadikeun bibit daripada permusuhan mimiti nyeun organisasi ieu lantaran aya nu deui nu boga kahayang nyieun deui organisasi ieu aya deui nu boga kahayang nyieun deui organisasi ieu aya deui nu boga kahayang nyieun deui perkumpulan ieu aya deui nu boga kahayang deui nyieun deui perkumpulan antara organisasi teh eta teh teu alalakurna mulai dirinya bibitna kalaluar haju bae silih omong haju bae silih tengkas mulai tidinya teh silih geles tak teu eureun atawa parpo padahal mah jangan bangun bangsa jeung negara tapi kulantaran beda-beda kahayangna ieu hayang di satu sisi hayang ngaberesan negara di satu sisi deui mah hayang nyokot danana doang lantaran gede ti negara kebenaran dibuka demokrasi teh teu meunang dicegah-cegah mulai nyan parpol urang ge mampu daknya kurang kene nyieun deui geus teu kahitung ku ari urang lembur mah bingungeun loba-lobana beda misi jeung visina ambalaya zaman baheula urang inget aya Golkar aya P3 aya PDI ribut kiai jeung kiai silih omongkeun ribut politisi jeung politisi silih gele nu korban ge luar biasa loba jasa satu sisi kiai memperjuangkeun negara melalui P3 jara rasaan dirinya teh aya misi keislaman atuh dakwah panggung teh luar biasa satu sisi pamarentahna asa tinggalin ku kiai eta teh di Golkar nyeun huru hara aya tembak masal derege ilah syi'a so eta di dalam negara kuari luar biasa lobana kos karan itu timbul organisasi-organisasi di mimitian timbul organisasi teh Muhammadiyah naik deui ka NU beda visi jeung misina lantaran itu mah Wahabi ieu mah ahli sunnah naik deui timbul deui aya Islam Jamaah diorganisasikeun deui aya Islam LDI diorganisasikeun aya NI diorganisasikeun deui aya HTI diorganisasikeun deui aya Islam Jaulah diorganisasikeun deui aya Islam aliran kepercayaan diorganisasikeun deui aya Islam Toriko diorganisasikeun berbagai Islam beda kabeh suarana timbul huru-hara aya di Qur'ana kos kitu mantak ahli tafsir bas senyum bae teh aneh ja Gusti Allah geus nyaritakeun lobana kahayang merupakan siksa lantaran naon poho ka Gusti Allah kabeh di balik jeung organisasi aya udang iya aya udang di balik batu tah eta mah kos kitu nah nu mentek nyen organisasi sok diradesek komo dek aya kepentingan negara bisaan jasa Soeharto mah buat organisasi Pancasila buat KNPI buat organisasi tek-tek jeung bengekna dijieun supaya ngadukung ka ditu anu henteu milu kadinya sok deui tumpas kot kitulah kaayaanana kiai pisah antara kiai Golkar jeung kiai P3 jeung kiai PDI kuari teh dimodernkeun kiai modern jeung kiai salap ribut luar biasa kiai salap jeung kiai salap ribut tuh ieu teh geus aya ieu teh merupakan siksa lantaran kabeh teu ka Allah ieulah siksa ti Gusti Allah ausian awyal bisakum syi'a teu karasa ku urang toel ku urang kiai eta heuh tuh aing sarua ka Allah jeung ngaji kos kari itu ngomong toel kiai nu sok sangeunahna bae loloba omong hayu bae urang berjuang sia di dieu aing di dieu kabeh teu bisa dihijikeun visi dan misi disatukan teu bisa kabeh ngabogaan visi jeung misi nu berbeda-beda ribu ya karim masyaallah lamun sarua dek ngabangun bangsa jeung nagara atuh daon make jeung silih gelek
silih tumpas silih omongkeun silih ajukeun. Ya Allah ya Rabbi kuari geus 3 di Indonesia anu mangtak ngajadikeun huru hara besar KPK polisi hiji deui naon ayo sia kuari geus jadi 3 ngakar tak geus Masya Allah geus teu bisa naon kitu ngaranna harmonis kuari teh geus dihandapna geus siap dek perang kuari abri geus kabagi 3 pihak ieu pihak itu pihak ieu geus kos kitu di Indonesia lantaran boga kahayang pancenah ieu teh negara urang pancenah ku urang dibangun danana kan ti masyarakat kunaon atuh kuari teh kos kararitu polisi geus teu percaya ka KPK KPK geus teu percaya ka kitu yudikatif geus teu percaya deui ka legislatif geus teu percaya deui ka eksekutif main silih salahkeun DPR kuari nyalahkeun polisi polisi kuari nyalahkeun KPK KPK terus bae nyalahkeun DPR DPR nyalahkeun polisi polisi nyalahkeun KPK di BPK ngajukeun berpermasalahan supaya tetap diangkat eksekutifna kuari kasienan berontak melalui yudikatif. Ieu negara urang dek kumaha coba pikir cenah dek ngaberesan masyarakat nyanana beresaneun nyanana beresan urang mah teu kumaha je kieu bae nongtonnya anak ieu teh kuari teh kos kitu mun hayang nyaho di negara urang lamun sok mengamati politik di Indonesia seperti eta geus teu kudu nonton TV teu kudu ngadengekeun radio ngaji sia di dia bakal nyaho kan saya kieu nyaho ti mana aing mah susuganan bukan aing mah susuganan kos kitu bae lah pokona mah lamun aing salah deleukeun je nu mantak sakieu deui bakal ditangkep kaje nu di luar mah ulah geuna nyaho ji tuh polisi geus teu bisa ngamankeun DPR lantaran DPR nyalahkeun polisi polisi KPK ge sarua bae geus kos kararitu kuari teh pelaksana sebagai eksekutif kuari geus kasienan lantaran nu mentek kasienan teh kabeh baroga salah sedangkeun RI 1 geus amanat awas sampai tembus awas sampai tembus awas sampai tembus awas nyana bae sieun besi tembus di urusan rakyat ndek ka rumaha coba lamun dibukakeun eta kakarak judulna doang tak kakarak judul tah geus mulai tah urang nyaho tah geus mulai tah di koran mah hese mendingan ngadengekeun aing bae sia aing mah dek bener dek henteu kos kitu we pokona mah tah je emang kumaha gitu masyaallah timbul yal bisa kumsyian eta secara nasional secara internasional na campur tangan bule di urang emrik hayang cicing di urang berleha-leha di nagarana henteu boga potensi bumi teu boga potensi negara hanya jual beli alat perang hasil produksinya na cau eueuh di Amerika mah hui eueuh di Amerika mah swag mah komo eueuh jasa di Amerika mah mun urang ka Amerika coba urang ka ditu teh hayang swag moal aya di urang teh hayang swag jeung naon atuh neangan awi moal aya di Amerika mah nu sok pake nyayur teh anak awi naon ngaranna iwung coba neangan di Amerika mantap kuda teu betah ge iwung neuleunya na ka Indonesia aya iwung aya awi aya cau aya anak cau aduh luar biasa dideuleu ku nyana hasil bumi na minyak aya logam aya dan lain sebagainya cekel huluna lo ngomong sia guys waing ye iman negara ulah loba ngomong yang sabaraha sia itu bisa bari maraitas rakyat mah lo ngomong itu bisa ya tembak siapa ya wah saya sabar persen sih ya jipan lain gula doang merek kabeh ya udah tanda tangan teh beres geus cicingnya na di nyin gedung di Indonesia luar biasa lambat laun ternyata loba anu dibawa ka ditu dibanding jeung nu dinindati ku urang. Nah mulai dibuatlah
kepercayaan bule di orang ngadu di antara politisi di luhur, ya kepercayaan bule, ya kepercayaan rakyat ngadu. Timbul huru-hara internasional bakal naik. Timbul huru-hara internasional bakal naik. Kayak di Indonesia ge tinggal pencet knop doang jegur ujian anak. Emang kumaha gitu rakyat tegas sudi jasa di bawah kikiran. Tetapi pemerintahnya tidak mentolerir geus ka rakyat. Tetapi iya kan bumi pertiwi Indonesia Bhinneka Tunggal Ika 135 juta rakyat Indonesia cak Raden Homa Irama disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kumaha gitu geus tinggalan tambah kali mah 135 juta lain 35 juta kuari mah bung jenggot. Nah iya huru-hara internasional geus mendekati di Indonesia. Terjadilah di luar Indonesia dulu Irak akibat yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd dibere nyicipan ku Gusti Allah siksa sebagian bangsa jeung sebagian deui. Kuari mah serang kital peperangan ieu geus dibejakeun ku Gusti Allah tak ieu ayatna. Ulah kaget lantaran lu hiji nyembah ka Gusti Allah Irak Baghdad lu hiji nyembahna ka patung beda potensi nu aya di Irak loba luar biasa lobana. Amerika teu bogaeun di dinya teh tah di dieu teh panas Amerika serang geus dikibarkeun bendera salib perang luar biasa di dinya muatanna loba. Diawali ku potensi bumi nu dipake kahayang ku Amerika lantaran teu daya teu upaya supaya menggebu. Nah bendera salib perang salib kuari dipaekeun perang lah dahsyat ti ditu modar ti dieu pae wabeh ngaran-ngaran perang mah pararah bae yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd ditimbulkan ku Allah bakal siksa. Siksana kumaha? Ialah diaduk-aduk ku Gusti Allah melalui syiar organisasi golongan-golongan wa yudhiqa ba'dakum dibere ngasaan ku Gusti Allah sebahagian bangsa ba'd ku siksaan sebagian bangsa deui perang multinasional jeung Irak dia kasaksian ku urang selesai eta berangkat deui Libya selesai Libya Syria suara nu datang ke urang geus macem-macem urang mun maca koran lokal mah kos kieu mun maca koran internasional mah kos kieu mun maca berita-berita mah kos kieu tinggal urang bae bingung sementara nu boga berita asli nu bogana adalah Amerika. Urang teu daya teu upaya soal berita aya ge selundupan berita nu asli apa iya apa tidak mulailah dikaburkeun. Bashar Assad teh merupakan Fir'aun lah. Satu sisi Bashar Assad ia telah memperjuangkan bangsa jeung negara melalui agama Islam. Satu sisi jaritakeun Bashar Assad teh ieu adalah Syiah anu luar biasa. Satu sisinya nama Wahabi, satu sisi deui Ahli Sunnah wal Jamaah. Nu jelas mah urang kebingungan kabeh. Supaya naon? Supaya mendukung ke Amerika. Teu nyaho keaslianana kumaha? Tah kos gitulah yal bisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd perang kulantaran disuplai ku Iran Amerika neuleuh heula bahaya sebab di Iran aya 3 rudal anu luar biasa nomor kahiji rudal Husein kadua rudal Hasan nomor katilu rudal Ali ngaranna ge teu kira-kira ngarana teu kira-kira rudal Husein lamun diberangkatkeun datang ke Amerika rudal Hasan bisa ngajegur jang Amerika rudal Ali mah bisa neangan musuh susulundupan ndeu kumaha coba hayu cek Amerika kekeketaan heula jieun heula coba hayang nyaho ku urang sok pancing melalui Israel berangkat der jeung Palestina menang Amerika eta teh begitu dahsyat luar biasa. Nah Palestina supply dar hanya 9 hari Israel kabur tinggal cek Amerika angkat ulah bahaya ya bahaya kita cari dulu lain eureun neangan kelemahan
kos gitulah ieu keur carita yal bisakum syi'a wa yadhiqa ba'dakum ba'sa ba'd disiksa ku Gusti Allah ku di luhur geus dihandap geus melalui tsunami siksaan sisalan kurang kumaha dahsyatna sabarajuta manusia anu disiksa ku Gusti Allah titah iman ka Gusti Allah tapi tetep bae teu iman dibere ku Gusti Allah awas cek Gusti Allah dua deui hiji perbedaan golongan nomor kedua titah ngarasaan antara golongan antara negara antara bangsa ribut peperangan modar kene tak arti apa puyengnya nentes interest orang dibawa kurang dah caner guys rencana guys berurusan anak Taliban terus bae militan di mana aya perang didinya nama aya Osama bin Laden geus eueuh ditambah deui ku ari tetep aya ditambah deui ku organisasi HTI secara internasional jauhlah geus secara internasional araya di tiap-tiap peperangan teh berbagai organisasi ja peperangan kamari bae di Israel orang Indonesia bagi aya ka ditu kok nyemplos ka ditu model urang teu nyaho aya nu nyeplos kos kitu lamun teu direkomendasi ku RI moal bisa sementara kapan urang teh negara teh aslina teh manut ke Amerika tapi kok aya orang Indonesia di ditu ja perang Irak aya orang Indonesiaan di ditu perang Iran aya orang Indonesiaan di ditu ih orang Indonesia mah asana mah nya nama Okos Bunglon ya nama bisa kade-kade tuh batak Indonesia lain lalagaan ditakuti ku orang Amerika teka caritakeun orang Palestina di Palestina aya orang Malaysia teka caritakeun di Palestina aya orang Thailand teka caritakeun di Palestina teh orang Korea tapi orang Indonesia mah aya di ditu malah ke waktu perang kamari multinasional aya nu nembak begitu dibuka ieu na ieu penyek irungna pak cek orang Amerika iya mah lain orang Irak lain Iran lain Taliban coba status seorang mana begitu di dalam ya karib kurang putak anu gede hutang teh kabur ka ditu paeh hirup-hirup ceknya naing daripada Indonesia sangat diperhitungkan Masya Allah tak poso ribut poso nasional tamata tapi berbau internasional saha nu lempang ka poso ternyata aya sababaraha organisasi dilarang ku pemerintah tetep bae datang ka ditu namun teu datang ka ditu poso terus-terusan nu dipencit ustad teh nu ditembak kiai teh anu dipanah nu dipedang datanglah organisasi ti urang padahal teu dimeunangkeun ku pemerintah poso-poso bae datang ka ditu ngibarkeun bendera perang siap mau dibejakeun ku kula organisasi nu mana ngan nyana minta izin ka kula bawa sombong amat cenah sekali-sekali sombong lah ini kumaha Indonesia mah kos gitu eta di Palestina bae aya di Taliban teh aya ya Allah ya Rabbi nu mantak aneh eta pan kudu make kapal udara haju kudu make biaya pan eta teh atuh make naon kitu ngaranna birokrasi perjalanan anu luar sekedangkeun steril steril luar biasa mau kemana tujuannya apa tapi aya kan di ditu Masya Allah lu mantap ke mun perang deui kurang diajak ka ditu naik naon cenah kiai ngojay paeh di laut asana ieu mah nana perang geus malodar Indonesia ulah sembarangan di Indonesia nu mantap diperhitungkeun ku Amerika sangat diperhitungkan Indonesia mangke bae perangna terakhir bae cek nangis tetap di perangan mah di perangan terakhir asana bangsa Haji Makmun mah paeh ti heula moal kaburu nya nama geus siksa ti Gusti Allah leletikanana di urang antar kampung leletikanana ti urang antar desa leletikanana ti ku urang antar kiai kunaon eta lantaran boga kahayang kiai ieu ngayakeun ieu kiai ieu ngayakeun ieu henteu harmonis ribut kiai jeung kiai syi'an wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd hayang rada gede melalui organisasi hayang gede deh melalui parpol cerita tentang perbedaan di parpol anu geus teu aneh deui kuari makin dibesar-besarkeun makin digede-gedekeun urang nyaho ketika
PKB naik bos sabaraha nu pae saat harita sabaraha ieu ge ye cantang tu ka hareupeuna lantaran armada Prabowo anu luar biasa, armada jenggot anu luar biasa, armada wah geus pohara ieu mah main ke bakal nata. Nah ieu sih ada ieu beusi jadi siksa ti Gusti Allah mun sia teu iman ka aing, mun sia henteu taat ka aing, teu takwa ka aing bere siksa opat. Hiji ti luhur min fauqikum, dua ti handap min arjulikum. Mun ti luhur jeung ti dihandap teu dianggap awas aoyel bisa kumsian aing yeun tata golongan engke golongan lain sakadar cicing wa yuziko ba'dakum ba'sabat ribut perang. Jadi berarti ke saya tidak tunanu mantak cekang yang Nabi inna ummati sataftariku ala sintaini wasabina firqatan. Sayana umat kaulah bakal paberencai ngajadi 72 golongan. Kabeh ngaku ahli sunnah padahal ma'ana jiatu firqatun salamat ma bakal sapirqah. Jarariin jelema golongan atas namana Islam boro-boro organisasi cacak-cacak partai ge make atas nama Islam. Baheula P3 make atas nama Islam, kemudian PKB make atas nama Islam, PNU make atas nama Islam. Padahal mah di Indonesia mah kapan teu meunang nyen partai Islam lantaran KBG huluna adalah demokrasi. Teu meunang berbau sara, tapi kelantaran nipu ke masyarakat make aturan Islam lain aturan, make lebo Islam ujung-ujung nama atuh henteu lah nanaonan ribut Golkar jeung P3, ribut P3 jeung PKB, ribut KB jeung PNU, ribut jeung PD, ribut. Nah perputaran pilpres nu tahun itu sabaraha anu paeh, pilpres kamari sabaraha anu paeh, tinggal pilpres anu bakal sing hade lantaran merupakan siksa. Urang mangadoa baik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kukumahakeun ge negara urang teh tetep kos kieu bae sebab can aya nu niatan untuk merubah, membangkitkan semangat rakyat jeung bangsa mengarah ke jujur jeung adil can aya. Ku ayeuna sakitu mah cuek-cuek bae biasa-biasa bae. Wae milih-milih bae ngan ulah datang ka gusur-gusur eungkeuy-eungkeuyan teu nyaho maksud sing hade. Lantaran ieu teh ya siksa ti Gusti Allah. Ku luhur geus, ku handap geus, dibuatlah hasil urang keneh. Iyalah yal bisakum syia'u wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd. Ya Allah ya Rabbi nu mantap Kanjeng Nabi waktu turun ayat ieu ngadoa ka Gusti Allah. Langsung nangtung Kanjeng Nabi koma Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawaddoa langsung ala wudu, beres ngala wudu fasala robah ngadoa ka Gusti Allah, ngadoana ya Allah ala yursila alaihim azaban min fawqihim wa min tahti arjulihim wa la yalbisa ummatahu syi'an wa yudhiqu ba'dahum ba'sa ba'd. Ngadoa Kanjeng Nabi seperti eta tah Gusti, ulah diturunkeun ka umat abdi siksa ti luhur, ulah diturunkeun ka umat abdi siksa ti handap, ulah diturunkeun ku Gusti siksa anu campur aduk berbagai golongan organisasi sehingga ribut ko ba'dahum ba'sa ba'd, ulah ribut antara bangsa abdi jeung bangsa abdi, umat abdi jeung umat abdi. Gusti nyuhunkeun ka Gusti. Ngadoa Kanjeng Nabi teh lantaran dibukakeun hijab ku Gusti Allah teh ribut kampung jeung kampung, desa jeung desa, kabupaten jeung kabupaten, provinsi jeung provinsi, berbagai manusia huluna kiai jeung kiai, politikus jeung politikus deui, ahli ekonomi jeung ahli ekonomi, antara provinsi jeung provinsi, antara negara jeung negara, walah ditembongkeun ku Gusti Allah teh umat paberencaina anu luar biasa sehingga bergelimpanganna mait di berbagai negara-negara. Kanjeng Nabi nangis ngadu Gusti, ulah terjadi seperti eta atuh Gusti. Kumaha tah waktu eta fahabatta ilaihi Jibril alaihi salam. Allah ngutus malaikat Jibril turun. Tak bijakeun Jibril ke Muhammad, ya Muhammadu innaka sa'alta rabbak arba'an
anjeun teh ngadoa ka Gusti Allah nyuhunkeun supaya disalametkeun tina 4 rupa tadi, siksa ti luhur, siksa ti handap, siksa golongan-golongan, jeung siksa peperangan-peperangan antar bangsa. Nah, fa'ataka isdatain wa mana'aka isdatain. Nu dua ku Gusti Allah diijabah, nu dua mah henteu. Bebeja malaikat Jibril dua diijabah, dimuhunkeun ku Gusti Allah, nu dua henteu. Naon nu dua cek Kangjeng Nabi ya Jibril, layatiyahum adzabum min fawqihim wa min tahti arjulihim yastasiluhum. Nu dua siksa ti luhur jeung siksa ti handap mah moal dina ayana ge eta teh moal terlalu dahsyat. Siksa ti luhur paling aba-aba doang, siksa ti handap paling aba-aba doang, sekali-sekali digempakeun eta mah hanya sebagian kecil cek malaikat Jibril, disunamikeun hanya sebagian kecil. Moal terus-terusan Gusti Allah nyiksa seperti eta mah moal nu dua diijabah. Nah cek Kangjeng Nabi lantaran nu dua eta mah fa innahuma azaban likulli ummatin istajma'at ala takdzibi tanabiha wa raddi kitabi rabbiha. Lantaran nu dua eta mah patalina jeung kaimanan ka pangeran jeung kaimanan ka kitab pangeran. Geus urusanana di pangeran teh mah. Lantaran nya teh iman bae atau maksiat bae, teu percaya kana Al-Qur'anul Karim atau ngarobah status hukum Al-Qur'anul Karim. Ku Allah dibereng ke ti luhur jeung ti handap ala kadar doang Muhammad teh mah. Moal dahasap jasa moal. Moal nu dua mah tetep diijabah sanajan aya ala kadar. Anu dua deui, nah lamun nu dua deui mah Muhammad eta mah cek Gusti Allah ditahan tamah walakinnahum yalbisuna syi'an wa yudhiqu ba'dahum ba'sa ba'd. Nu dua ieu mah hiji bakal timbul golongan-golongan eta mah henteu diijabah ku Gusti Allah. Nomor kedua bakal ribut antara umat, antara agama, antara bangsa. Eta moal diijabah teh diijabah tetap tama bakal terus bae eta mah. Bahkan wa yudhiqu ba'dahum ba'sa ba'd, bakal ngarasakeun peperangan antar negara jeung negara. Geus aya ti ditu nu mantak ahli tafsir mah ketika perang Irak Amerika taneh, ketika perang Libya taneh, perang deui Palestina taneh. Lantaran geus aya dina Al-Qur'ana awyal bisakum syi'an wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd. Masyaallah ya manu dua mah teh Kangjeng Nabi naros Jibril nah nu dua ieu kok henteu diijabah. Padahal mah poharaja saya mah merupakan siksaan wa hadzani azabani li ahli al-iqrar bil kutub wa tasdiq bil anbiya. Lantaran nyana percaya ka kitab, percaya ka nabi, ngan nyana teu make kitab jeung teu make nabi. Lantaran nyana percaya kana Al-Qur'anul Karim dimusabakohkeun mulai tingkat RT datang ke tingkat nasional, datang ke tingkat internasional. Quran dimusabakohkeun antar negara, Pakistan, India, Mesir, Irak, Iran, Arab. Oh timbullah juara satu dipake henteu. Kahiji. Nomor kedua percaya bahwa Nabi akhir zaman adalah Kangjeng Nabi Muhammad. Di berbagai negara diakui bahwa Muhammad adalah Nabi akhir zaman. La nabiyya ba'dahu, dari Nabi sabada Kangjeng Nabi. Tapi teu pernah diikuti ajaran-ajaran Kangjeng Nabi. Bahkan dikatukangkeun nyana teh make ajaran manusia, ajaran jelema ku nafsuna bae. Nah, ieu mah bakalna peperangan mal eureun-eureun. Iyalah geus dinyatakeun dina Al-Qur'anul Karim, urang kuari ngarasakeun percis jasa. Mulai antar sekolah lantaran teu ka Allah, guruna teu ka Allah, muridna teu ka Allah, ribut ka jenting kumaha. Antara lembaga ribut lantaran teu ka Allah, antara yayasan ribut lantaran teu ka Allah, antara organisasi ribut lantaran lain neangan ridho Allah, hanya semata-mata neangan pitayeun doang. Antara parpol ribut lantaran henteu lillahi ta'ala, henteu aya misi ikhlas, kabeh ge semata-mata hanya jang dirina doang. Nah iyalah bakal moal eureun-eureun siksa nu dua mah. Hiji yalbisakum syi'a
bakal timbul golongan campur di dia. Nomor kedua geus aya golongan yuziqu ba'dakum basabad, golongan nu ieu nyerang ka nu ieu nyerang kana, timbullah peperangan baik di kampungna sorangan, di nagarana sorangan, atau antar negara bakal terjadi teu bisa tamah lantaran doa Kanjeng Nabi teu diijabah nu dua ieu. Tinggal kudu kumaha tuh cak sahabat kami lamun aya di negara kemudian situasi nanggeus model kos kitu ya Rasulullah. Andai kata kami hirup kemudian hirup teh datang ke zaman model kos kitu, timbul organisasi golongan-golongan, timbul parpol-parpol, timbul kabehan ge kahayangna anu masing-masing jeung kabeh hayang ngarealisasikeun kahayang-kahayangna memaksakan diri. Anu dijieun modal mah kapan eta teh rakyat bae, dari rakyat untuk rakyat, boloon teh podol sero eta bae kabeh ge anu dipake omong-omongan Gusti. Mun datang ke zaman eta kumaha cakang yang Nabi maneh mah cicing bae ya zamil buyut, cicing bae maraneh di imah masing-masing, wa'budullaha ibadah bae maneh ka Allah nyalametkeun diri. Ulah milu engkei-engkeian jeung jelema kos karari itu kajeuting nu kitu mah kitu bae. Cak sahabat atuh engke nagara kudu kumaha? Engke ge aing nyieun, engke bakalna kesatria cak Gusti Allah. Saat aing deuk ngararapih nagara eta di mana geus kacau engke aing bakal nyieun kesatria rijal bahasana. Engke rijal ku aing ditimbulkeun anu gagah nu luar biasa, engke ge moal kaharti ku otak-otak manusia saat eta. Bakal mimpin bangsa, mimpin umat, mimpin negara di luar konstatir manusia. Engke ge bakal ditimbulkeun ku aing tah ke geus aya kesatria, bakalna ke kakarak umat nuturkeun satungtung can aya kesatria mah ulah waka. Cek manusia engke cirina kumaha Gusti eta kesatria nu bakal mimpin bangsa model kos kitu teh. Cirina deuleu bae engke si Semar. Bakal boga ponggawa opat manehanana teh kabeh ge khawarikun lil adat. Deuleu engke si Semar cak Gusti Allah. Ah manja cenah. Kanjeng Nabi geus nyahon ka Semar. Ya Semar mah belah dieu tah mah zaman kamari tah mah zaman Wali Sanga Semar mah tah mah mimiti aya wayang gelar kedua, wayang kulit katilu, wayang golek. Jadi nya kok Kanjeng Nabi nyahon ka Semar. Ai sia otak teh diteunden di dengkul belon. Payahna coba tunaikeun ka dada. Ye si Semar teh eta teh adalah lambang seorang wali. Hiji si Semar masa lilana tilok make baju. Nomor kedua nya nama lamun lempang tilok rurusuhan. Nomor katilu di mana lempangnya nama luak liuk bae. Eta si Semar kos kitu. Jeung deui tara bertindak di mana-mana encan musyawarah jeung si cepot. Sia seuri sok tongton meureunnya. Tetepnya nama kudu musyawarah heula jeung si Udel jeung si Cepot jeung si Gareng tetep musyawarah ke masukan tidinya. Berarti nya nama tilok turun langsung engke ge aya tangan-tanganna tetep ahli Allah bae. Kitu jadi didukung ku para ahli Allah geus lamun make bajuna hurung herang keneh lain si Semar tah mah. Geus urang teh angan ke calon presiden anu henteu make baju. Ah siapa bodoh jasa siapa? Aduh bodoh jasa teangan ke calon presiden anu henteu make sepatu. Teangan coba anu make sempak doang. Mantap biasa ieu mah. Atuh geus bae ku urang duetkeun Oma Irama jeung Rita. Ya Karim ya Allah ya Rabbina ye ku Kangjeng Nabi disilokakeun engke ge aya ahlullah al-arif billah nu bakal mimpin negara. Nu mantak baheula teh kurang kumaha gagahna di Indonesia berbagai kerajaan-kerajaan coba Sunan Rahmat diutus ku Gusti Allah dilanjutkeun ku para sunan diakhiri ku Sunan Cirebon eta kabeh ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Banten nu katengah telah degeulna lantaran boga ilmu pucuk umun di dinya di mana hibar satungtung deuleu ngalengkah 40 imah kalengkahan diutus ka dieu teh Maulana Hasanuddin ahli Allah tumbang nu kos karari itu ku